sareng Sastro Jabar midangkeun Sandiwara Radio dina bahasa Sunda. Ajian Runggah Geuning. Yelis, singkiat Nyai. Singkiat. Sang Hyang Yelis. Widi nak dirkeun Yelis, singkiat Nyai. urang Yelis, kedah singkiat Yelis. Singkiat. Baturai Yelis, singkiat Yelis. Yan Yelis, singkiat. Singkiat. sakit Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning, gambaran tina keangkuhan, kebiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Saha deui anu bisa nglawan aing dina waktu ayeuna. Situmpang geus kojor, ayeuna kari maneh saki anu kudu parakat nyawa saki. Siap pikeun dan anjeun goma. Awas Kasaki Runggah Geuning. Naskah ditulis ku A. Suryana, teknik sareng montase ku A. Suryana, sutradara Prestiana AS, aransemen ADMS Orkestra. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning didukung ku para palaku Prestiana AS, Tia Muhammad Iqbal, Deden Mustika, Ridwan Firdaus, Ulpina Willy, Iis Epia, Iis Ansor, Sri Mahe, Sulastri sareng anu sanesna. Dina edaran episode anu munggaran ieu ngabangtung jejer carios sariak kelayung di Tegalan Galeuh Pakuan.
Dina pedaran seri Kak Salapan ieu didukung ku para palaku Sulastri minangka Nini Encir, Deden Mustika minangka Si Tumpeng sareng Bahwarsa, Prestiana AS minangka Jang Saki, Iis Epia minangka Ma Epon, Ridwan Firdaus minangka Akibarta sareng Jang Lasim, penata acara Giang Muhammad Iqbal wilujeng ngadangukeun. Nyrawalunting teh boga ilmu walejit anu disebut ilmu pancabut roh. Manehna oge boga ilmu pelet asmara para dewa anu disebut ilmu pangembat sukma. Ari ciri-cirina saperti tadi anu kalandapan ku Kibarta. Jalma anu kakenaan ilmu ieu hirupna lil aya di dua alam. Kahiji hirup dina alam kasadaran, atuh anu kadua asa hirup di alam pangimpian anu pinuh warna-warni ku kaendahan asmara para dewa. Nafsu birahina moal bisa kakontrol sabab dibarengan ku hawa nafsu alam lelembutan. Jadi Nini Nyirawarunting teh apanan gaduh ilmu wajibnya Nini apanan? Wajib ya, wajib lain ilmu wajib ya teh. Nya salah. Atuh ya, jangan tumpang makamana wae. Maksud teh ilmu wajib sareng ilmu pelet asmara para domba. Nini, abdi janten penasaran. Nah, setiap jalmi tiasa kakeunaan ku ilmu wurjit sareng ilmu pelet anjeunna teh Nini. Nya Epon, kitu. Tapi tangtuna aya oge anu teu bisa kabeunangan. Nya eta jalma anu teguh dina pendirian jeung salawasna eling anu kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upami ilmu kanuragan gaduh ilmu naon Nyirawarunting teh Nini? Yah, Jang Saki, Jang Tumpeng nya oge ni Epon. Ari dina ilmu kasakten Nyirawarunting teu boga ilmu anu disebut tapak loban. Sakumaha kehebatan ilmu anjeunna teh Nini? Ieu ilmu sarua ngabahayakeun saya bedana jeung ajian Balung Wesi anu dipiboga ku Ki Durbala. Sok sanajan tingkatanana masih sahandapeun ajian Balung Wesi. Lantaran tingkatan ajian Balung Wesi mah sapadan jeung ajian Guluh Bayu anu dipiboga ku Ki Jamil. Oh gitunya Nini. Nah, dina ngagunakeunana oge rada beda, utamana waktu ngawacok ajian pamungkasna nya. Waktu Ki Durbala ngawacok ajian pamungkas Balung Wesi, manehna teh ngagunakeun pakalangna naon. Hartina bisa diwacok tanpa pakalang. Tapi nya lamun ajian tapak loban dina wacok ajian pangkasna Nyirawarunting sok ngagunakeun hiji cameti anu disebut cameti sakti. Tuh, uing oge boga cameti mah Nini. Apanan uing teh baheula mah kusir saduh Nini. Sok nambangan teh make kuda anu juragan hami. Apanan age? Atuh, eta mah pecut biasana oge atuh Jang Tumpeng.
anu disebut camet mah biasa ge hiji pecut anu ngandung kekuatan goib. Nya Nini. Nya Jang Tumpeng itu pisan. Nini, Jang Tumpeng, ieu teh tos siang geuningan. Hayu urang ngariung heula kaleresan sama parantos asak ieu teh. Keun ngobrol mah urang teraskeun engke Nya deui. bener pisan Epon. Yo, Nini geus ngarasa lapar ieu teh loh ieu beuteung ya geus kekelebekan kieu. Hayu Jang Tumpeng, Jang Saki, urang ngariung heula. Kamana Nyi Dewi tehnya lumpat namun digancang pisan. Aing mah geus capek kieu. Tadi teh manehna lumpat kapal buah dieu. Lamun teh salah ieu mah da lain arah ka imahna. Lamun rek ka imahna mah kudu ka belah kenca mapai jalan ieu. Nah ieu mah bet ka katuhu. Ku aing rek diteang we ka imahna. Sugan aya di dinya. Itu saha nu lompat ka dieu keun. Dedekan nama asa apal. Nya. Geus deukeut mah jelas katinggalna. Keningan akibarta. Kunaon nya manehna betul lompatan segala. Siga anu dibabrik anjing edan. Jang Lasim. Jang Lasim ieu teh. Aki abdi Lasim. Kunaon aki teh manidugi ka lompatan segala. Aya naon aki? Teh ayana naon Jang Lasim. Ngan aki teh keur ngudag-ngudag jalma. Sugan Jang Lasim ninggal aya nu lumpat ka dieu. Ujung ngudag-ngudag jalmi. Bangsat aki atampi kumaha? Lain bangsat Jang Lasim. Nah atuh aki mani kedah diudag-udag sagala ari sanes bangsat mah. Nah saha aki anu nuju diudag-udag ku aki teh kitu? Jadi Jang Lasim teu manggihan anu lumpat ka dieu keun nya. Teu aya aki. Tadi dengan penak teh sareng Bah Ganda ramana Jang Tumpeng oge Nini Emo anu mulang ngalah suluh. Nah aki teh ngudag Bah Ganda atrapi ngudag Nini Emo kitu aki. Ayo gagabahnya kita teh keunana haon bet kudu ngudag-ngudag aki-aki jeung Nini. Duh punten aki, ieu mah bilih we aki nuju milarian dua jalmi eta. Data ya dari jalmi anu penaksan abdi mah kecuali aranjeuna duaan. Lain eta Jang Lasim. Saha atuh aki manawi abdi kenging terang. Anu diudagu aki teh Nyi Dewi Jang Lasim. Nyi Dewi putrana Bahwarsa aki. Nah aya pasoalan naon Nyi Dewi ka aki? Aki Jang Lasim. Aki jeung Nyi Dewi teh tos boga janji pasini rek hirup bebarengan ngan angger diganggu wae ku si wawalak si Karbit atuh Nyi Dewi nepi ka kabur lumpat ka pelebah dieu. Janji pasini maksud aki teh aki sareng Nyi Dewi bade nikah kitu aki? Ya Jang Lasim kitu pisan. Terasa deui anu dimaksud ku aki si Karbit teh ngan hanjaka si Karbit ngalonyeng wae jadi we Nyi Dewi ambek aki. Saha si Karbit teh aki? Ya deui atuh Jang Lasim iwal teh si Tumpeng. Oh Jang Tumpeng. Hebat aki mah Nyi Dewi ge manidugi ka kersaeun bade ditikah ku aki sagala. Jang Lasim aki ge teu jangka Nyi Dewi bakal naikeun ka aki
Geus ajang Rasim, ayeuna akhirnya neruskeun deui lalampahan rek katanggulun ka imahna Nyi Dewi. Oh, mohon mangga aki wilujeng. Nyi Dewi, ya mimiti panggih ke aki teh nya atuh deudeuh ka Nyai teh. Nyai ibarat Dewi Batara Siwa anu medal ka alam Mayapada. Nyi Dewi pujaning hate Kakang Barta, di mana atuh Nyai teh ayeuna? Antosan Nyai, antosan. Pamirsa sadaya, lalakon ieu mangrupikeun carita fiksi anu teu aya hubunganana sareng sajarah. Bilih aya nu kasabit nami kasebat daerah atanapi kasindiran lakuning palampahan, hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum. Punten. Nyi Dewi nuju di bumi. Nyi Dewi, punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Kuring wasa. Iya kuring Barta. Barta, kuring Barta. Barta orang mana teh nya? Iya kuring Barta, urang Cigantung teh. Kelah. Pira ku anjeun poho ka kuring warsa. Kelah, kuring karek beres salat ke dagoan sakedeung. Eta teh warsapan. Nya, kuring mah warsa. Ke kuring rek make heula kampret. Kang Barta geuningan. Hampura tadi teh rada poho. Maklum geus lila teu papanggih. Aya naon tara-tara tisasari anjeun ka dieu Kang Barta? Lain, ieu kuring teh rek nanyakeun Nyi Dewi. Nah aya di imah warsa. Nah perlu naon kana kuring teh Kang Barta? Aya di imah teh Nyi Dewi na warsa. Nah anak kuring nyieun kasalahan ka Kang Barta kitu? Henteu warsa. Nyi Dewi teh nyieun kasalahan naon-naon. Terus aya perlu naon atuh Kang Barta ka anak kuring teh? Aya di imah teh Nyi Dewi na warsa. Nya eta geus hampir 2 minggu anak kuring teh maturan bibina di Ciseupan Kang Barta. Itu nggak bohong warsa. Paling ge Nyi Dewi disumputkeun ku Andika. Disumputkeun kumaha ari Kang Barta? Kur naon kuring nyumputkeun budak sorangan, siga nyumputkeun buronan wae. Sabenerna aya naon Kang Barta? Bisi anak kuring boga kasalahan. Kieu sabenerna mah warsa. Kuring jeung budak Andika teh geus boga janji pasini rek laki rabi. Laki rabi? Maksud Kang Barta teh anjeun duaan rek kawin kitu? Nya warsa kitu. Tadi di imah Nyi Epon kuring panggih jeung Nyi Dewi. Kan hanjakal tadi teh diganggu ku si Wawalak tumpeng nepi ka Nyi Dewi amak terus lumpat balik. Tah kuring ka dieu teh rek menta hampura bisi Nyi Dewi teu ngeunaheun ku omongan si tumpeng
bari sekalian kuring terek minta izin ke anjeun pikeun mihukum Nyi Dewi. Lah Kang Barta, maksudna rek hukum teh hartina rek ngawin kitu Lin. Nya kitu warsa, mana Nyi Dewi na tong disuputkeun atuh. Ku kekeh nuduh nyumputkeun. Lah Kang Barta, kuring rek aya pertanyaan ka anjeun. Rek nanya naon warga, Andika mah teu kudu salempang. Sagala biaya kawin ku kuring ditangkes. Lain masalah eta Kang Barta. Anu rek ditanyakeun teh, nah bener anak kuring daekeun dikawin ku Kang Barta? Bet asa teu mungkin anak kuring daek dikawin ku anjeun. Sabab teu ngimbang atuh antara anak kuring jeung anjeun Kang Barta. Nah warsa, anjeun bet ngomong kitu. Kuduna ge anjeun teh jadi akina anak kuring, lain pisah laki. Lamun teu percaya mah nya tanyakeun we ka anak anjeun. Heran, ngerasa heran. Nah pantar Kang Barta masih kena resep ka awewe, ka budak peutik. Warsa, tanyakeun we ka anak anjeun. Warsa, di mana disumputkeun anak Nyi Dewi teh warsa? Ku kekeh nuduh nyumputkeun. Aduh, ieu aki-aki teh asa songong jeung eueuh tata krama geuningan. Yeuh Kang Barta, ceuk kuring ge anak kuring teh keur di imah bibina di Ciseupan. Piraku tadi anjeun teu ngadenge jeung deui kuring ge teu kudu nanyakeun masalah daek henteuna anak kuring dikawin ku anjeun. Da manehna ge masih keneh waras atuh Kang Barta. Naon warsa, anjeun nganggap ka kuring jelema teu waras. Anjeun rek percaya atau henteu eta lain urusan kuring. Ayeuna mah kar kieu we warsa, kuring ka dieu mawa itikan hade rek minta restu ti anjeun. Kumaha tah kira-kirana pandangan anjeun? Kang Barta, terus terang kuring ngadenge pamaksudan anjeun teh lain bunga, malahan kuring ngarasa kahina. Cik atuh, da urang teh geus kolot, sing ukur ka kujur. Hirup urang teh geus dina sisi kuburan. Nah warsa, anjeun bet ngomong kitu. Piraku anjeun rek hapen we ngalajur nafsu. Urang teh geus cuet ka hareup, sing sadar anjeun teh Kang Barta. Naon warsa, anjeun nganggap ka kuring jelema teu waras. Sing nalipak maneh. Ieu si warsa, nah anjeun jadi ngahina ka kaula. Ieu warsa, dengekeun ku anjeun. Kuring masih keneh waras, kuring lain nu gelo. Nya hari gelo mah henteu. Ngan kalakuan anjeun siga nu sinting. Aduh, kurang ajar si warsa. Haliku warsa, tong halangan panto. Kuring rek neang Nyi Dewi di jero imah. Heula Kang Barta. Nah hanya anjeun teh siga nu kausap korot, mani jiga nu teu inget ka temah wadi. Kurang asem si warsa. Kado ngahajakeun ngajega ngahalangan panto Andika teh warsa. Hali, ingkir warsa. Aing ngerasa heran. Kunaon ieu aki-aki teh siga nu karasukan curig. Tina sorot panona anu buringas, aing bisa ngerasakeun kekuatan lain anu merengan manehna. Aing apal, memang manehna teh saurang aki-aki anu cunihin, jeung masih kene resep ka awewe. Tapi dasarila ieu kalakuanana teh teu model ayeuna. Nah kunaon ya Kang Barta teh. Tapi sok sanajan kitu, aing ku tetep ngajaga harga diri aing. Asa ngahina pisan, jeung hayang ngawin anak aing sagala. Warsa, anjeun derek nyingkir moal. Halitok wahalangan panto. Dewek rek neangan Nyi Dewi. Hei Barta, eling Andika teh. Eling kalakuan Andika teh geus kaluar tina kawajaran salaku saurang kolot euy.
kurang ajar Syekh Warsya. Ilaing geus teu bisa disabaran. Sugang kudu dikieu ilaing mah. Rasakeun di Warsya. Hokiat. Kela. Sabar Kang Barta. Waduh. Kibarta geus bener-bener siga anu ilang kasadaranana. Manehna geus teu boga ka era deui. Kalakuanana geus di luar kawajaran salaku saurang kolot. Sakitu Bahwarsa geus ngajelaskeun yen Nyi Dewi teh keur eueuh di imah. Saestuna memang kitu. Harita Nyi Dewi teh keur lumampah ka arah lembur Ciseupan. Sok sanajan sabenerna mah manehna teh rek nepungan Nyi Rawarunting di tutugan Gunung Kopeng anu teu jauh ti lembur Ciseupan. Harita Kibarta keukeuh peuteukeuh maksa ka Bahwarsa supaya mikeun Nyi Dewi. Tangtu Bahwarsa asa kahina ku pamenta Kibarta teh atuh antukna joder we eta dua urang kolot teh kadon jogol adu jajakan. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio Ajian Rungkah Geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Pernios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.